Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pependak deui sareng tiga orang-orang hebat. Ieu teh saha? Andre. Andre. Nah, Ari ieu Agung. Agung. Pami ieu Jaki. Jaki. Aya Andre, Agung sareng Jaki. Urang ngobrol santai tentang sakola. Ari sakola teh resep teu? Mesep. Resep. Coba di sakola teh naon anu menurut Agung sareng Jaki resep? Hiji, menang uang jajan. Kedua, bisa kupanggil jeung babaturan. Pintar. Katilu, naon Gung cek Agung? Bisa naon? Coba bisa papangi babaturan, bisa menang uang jajan. Ai Agung sapoe sabaraha uang jajan? 10.000. 10.000. Kurang teu? Pas. Sok bisa nabung teu? Tara. Ari Andre mah kan kalaresan ngiringan OSIS ya. Andre mah otomatis manajemen waktuna kedah bener-bener naon namina teh konsisten. Kedah tiasa ngabagi waktu kanggo organisasi, waktu kanggo kegiatan belajar, waktu kanggo istirahat. Kan biasana OSIS selalu padatnya jadwalna. Lamun bade aya event pas minggon kamari teh. Pas Hamin 2 sareng Hamin 1 teh pas hari Senin sareng Salasa teh dinya. Ya. Biasana pami aya kegiatan-kegiatan uih teh rata-rata sore wae nya. Bisa maghrib paling sore. Coba Abi nyuhunkeun sudut pandang Andre sebagai OSIS, pastilah aya senang sedihna. Senangna naon? Senangna bisa dapat keluarga kedua sesuai seueur rencangan sareng seueur dikenal. Tah eta. Sareng guru. Benar. Jadi senangna teh kita teh seolah-olah punya keluarga kedua gitunya. Terus babaturan nambah banyak relasi, terus berorganisasi, ku guru oke lebih dikenal gitu ya sebagai sosok yang menginspiratif siswa-siswi yang lainnya. Pastilah setiap jadi OSIS pasti teu mulus, aya sedihna, aya senangna. Nu jadi bikin sedih menurut Andre naon? Menurut sedihna teh kalau misalnya teh namun aya kesalahan kejanggalan terus langsung merasa bersalah terus saya kadang takut disalahkan gitu sedihna teh. Jadi seolah-olah membawa naonnya? Membawa beban moral yang kurang teh kudu jadi contoh nu bener. Sedangkan orang kan manusia biasa gitu kan. Terus sedihna oge di saat orang lain bisa istirahat dengan leluasa tapi kita masih kegiatan di sekolah, mungkin eta salah sahijina. Tuh nya kamu Agung, kamu Jaki, bahwa OSIS teh sanesanya naon nya lain dicap halus gara-gara leha-leha, tapi gara-gara kerja keras, gara-gara kedisiplinan gitu. Nah, Agung carita lucu. Upami bolos kumaha tah? Pelanggaran apa bukan? Pelanggaran. Agung pernah bolos teh? Pernah. Kumaha caritana teh? Coba bolos teh teu nepi. Nepi. Jadi ti bumi mah mangkat. Angkat. Tapi Cicing di bisa cicing di mana? Jujur. Di saung. Kunaon make dicicing di saung? Halo Reang. Andream serang lipat kan bahasa Inggris. Kamu sebut merek. Aya pelajaran anu
menurut Agung kurang sesuai. Sieun ditagih tugas peream Arem. sieun dicarekan ente rasana bolos Agung merasa bersalah teu Merasa. kunaon tenang teh ai cicing di saung Sampai ai di saung nanaon bobo kan emang serang. di saung teh bobo ameng sorangan jadi batur masara kola Agung mah sare di saung ameng sorangan Seorang Setelah kelapa. kalah kalapak Hmm. maling coba cek jaki eta perilaku dosa tidak dosa maling kalapa ya mah. Tah hari jaki pernah bolos teu jujur Itu Pak. Teu Kabur salah. gua. naon bedana bolos jeung kabur Bung Sebenarnya. beda Beda. hari bolos mah jadi teu nepi ka sakola hari kabur mah sakola heula tapi Kabur. teu nepikeun ka tamat gitu kabur oh jaki mah tadi kabur Agung mah bolos tapi dua-duana perilaku nu salah teu Salah. salah terus lamun misalnya bolos atau kabur resikona kan dipanggil ke wali kelas di ceramahan wali kelas lamun misalnya negur menurut Jaki wajar teu? Wajar. Enggak bisa lah. Masa salah. Nah eta poin plus kanggo Jaki nyata berani mengakui bahwa kesalahan lamun salah teh teu dianggap bener, lamun bener teu dianggap salah ulah dibolak-balik. Cek Agung wajar teu lamun wali kelas negur ke Agung. Wajar. Terus naon namina teh bertanya-tanya ke Agung gitu. Terus lamun misalnya ku wali kelas dilaporkeun ka Mama Agung ke orang tua Agung misalnya teh wali kelas salah teu? Teu. Teu. Terus orang tua Agung perlu terang dalam Agung bolos. Perlu. Ya, perlu terang. Karena kan sebagai orang tua, sebagai wali kelas pasti ngelaporkan ke orang tuanya kenapa anak tersebut tidak sekolah, apakah berangkat di rumahnya atau emang gara-gara sakit gitu seperti itu. Tapi tenang naon no atos mah atos eta mah cerita masa lalunya Bungnya. Masa lalu Jaki tenang naon. Intinya balik deui tadi bahwa sekolah teh seueur babaturan. Agung kan jadi kenal ya saha? Andre. Andre teh ngiringan OSIS ya. Agung aya keinginan jadi OSIS tuh. Kita sawios teh naon. Di mata Agung OSIS teh apa sih gitu? Pekerjaan OSIS teh jika nu capek apa nu menyenangkan di mata Agung? Capek na kunaon coba Jaki. Nu katinggal ikut Jaki. Guru. Dititahan ku guru. Bener nya? Bener. Secara tidak langsung. Tapi balik lagi tergantung ke hati kitanya komandan. Bener. Abi nyebatna komandan ke Andre teh. Kadang-kadang lamun misalnya walaupun di piwarangan tapi kalau misalnya hati kita nerima dilakukan dengan senang kumaha rasanya. Ya bisa bahagia juga karena tiasa ngabantos guru anu nuju aya keperluan nu leuwih penting gitu. Jadi misalnya teh pangmanggilkeun si anu ka kelas anu kita ka meja piket saurna teh bade aya keperluan ibuna cenah disita nyandak tugas gitu misalnya gitu. Jadi lebih senang gitu ya komandan, apalagi OSIS itu banyak sekali membantu pekerjaan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan dengan kreativitas OSIS. Mereka berkreasi sehingga menjadi inovasi-inovasi yang keren gitu, luar biasa kreativitasnya. Terus benar cek komandan tadi bahwa OSIS itu lebih dikenal oleh guru karena mereka selalu berpapasan, selalu berkontak dengan guru secara baik gitu ya. Oh iya Andre, oh iya si B, si C, si D seperti itu. Jadi pasti ada plus minusnya, termasuk
Agung sama Jaki bahwa Agung mungkin sami abi ge baheula keur naon ya keur zaman sekolah kan sempat ngalaman banget, sempat bolos, sempat kabur, tapi nu aya ya nyesel gitu seperti itu. Jadi urang teh teu naon ya teu coba lamun misalnya teh waktu bisa diulang kembali, coba pengen kayak orang-orang dikenal baik ku guru teh ulah bikin dikenal teh bolos. Nah abi pernah digaplok ku guru, tapi kan coba lamun baheula teh dikenal gara-gara prestasi, gara-gara juara tingkat kabupaten misalnya teh gara-gara prestasi nah gitu. Tapi abi yakin setiap orang ada potensi. Cok temukeun ku diri Jaki. Jaki kan ti payun lomba tarik tambangnya juara, tenaga Jaki sok pake. Ketika Jaki mawa tim Jaki juara atau teu? Atau Nah, oh tingali kelas Jaki mah tarik tambangnya juara. Tingali kelas Agung mah misalnya teh lomba main bola nah atau main futsalnya juara gitu. Agung cita-cita teh kan halus. Saya salut kepada Agung kami tepat kapungkur hoyong jadi koki. Koki. Coba lamun misalnya Agung ayeuna mah kan zaman YouTube-nya. Agung hayang jadi YouTuber sudah. Ayo. Masak sok diajar teh ayeuna. Tutorial. Andre biasa ngadamel sebelah. Nya Jaki sok masak cara di rumah. Masak mie bisa. Nah, eta minimal. Coba nu aya dina potensi Jaki naon aja selain tarik tambang, Jaki teh main bola bisa. main futsal bisa. Anu pangaresep-resepna naon tah? Main bola. Lamun cek Agung naon? Agung main raket. Badminton bisa. Siap. Coba Agung tadi kan cek Jaki teh menambah teman saha terus selain Andre anu dikenal ku Agung. Agung mah kan amangna jeung kelas 8 wae. Sebutkeun. Afgan, Diki, Agan. Coba gambarkeun melalui kata-kata Agung si Afgan atau si Adik orangnya seperti apa? Coba satu Aya baikna aya bangorna. bener aya baikna aya bangorna. Dua naon deui selain baik dan bangor kabeh ya selain si Afgan abi ge sarua aya goreng aya alus Andre sarua aya goreng aya alus. Coba naon deui anu katingali ku Agung adik teh naon bager teh tadi ento saya bagerna naon coba saling membantu bisa. Ya banyak masalah maksudnya. Masalah naon sok dibantuan ku aku adik lamun aya naon Bung sok nyarita didangukeun dianter ka mana gitu. Coba ayeuna urang lebih jauh deui abi teh hayang ieu nya feedback ini mah ya sanes kanggo batur kanggo abi sorangan. Andre mengidolakan atau mengidam-idamkan guru teh seperti kumaha karakternya bukan orang nanya karakternya nusuk kumaha Anu dapat mendengar curhatan gitu. Pas belajar juga tenang gitu. Dinter rusuh, tadi buru-buru, Relax. lebih ke relax. Terus nu asik, nu teu baperan guru nu teh. Dinter gampang ngambek. Biasa diajak ngobrol sepertos misalnya teh bebaturan gitu. friendly gitu. Itu salah satu motivasi dan masukan yang berarti ke abi. Nuhun
pendapat Andre. Ayeuna pendapat Jaki, jadi guru teh ulah nu kumaha tah cek Jaki? Ulah nu galak. Galak. Terus selain galak, bener kata Jaki, lamun galak boro-boro semangat belajarna, karek kerek muka buku, karek kerek nulis urang geus ngalalapar. Oke, satu aja tidak apa-apa, teu naon lah sajawaban. Oke, cek Agung, guru teh kudu nu kumaha cek Agung? guru anu bager Mere duit, Wae. anu bager, anu sabar, sabar mandi, anu galak, galak teh. Pas. Santai dong nyekelan kan kasih Jaki. Kedaki lah. Ya etang-etang kan ayeuna teh tahun-tahun politiknya. Kalian mengidolakan sosok ketua OSIS nu kumaha? Ayeuna apal teh ketua OSISna? Teu apa. Teu apal. Waduh mana wae ujang. Apal teh ketua OSIS? Areja Areja. Areja apal teh? Apa muka Muka nama apa? Kita kan aya pemilu, Andre nyalonkeun jadi ketua OSIS, bade dipilih mah. Bade rahasia da engke eta mah da tertutup, teu kudu dibeja-beja. Bisi suatu saat bade nyalonkeun. Bisi moal wae da ieu mah hak orang lain ya. Pami bade nyalonkeun mangga sok cing amanah. Pami moal teu naon, sok dukung anu lebih siap gitu. Gitu. Jaki cara menangani orang yang bermasalah itu kudu dikumahkeun cek Jaki. Kan lamun misalnya kieu Jaki kabur, Agung bolos. Misalnya teh ku Abi digaplokan, bakal dendam ka Abi? Bakal dendam. Kumaha tah menurut Agung atau Jaki supaya ka urang teh era euy lamun misalnya ngalakukeun kitu deui teh tapi urang kapok gitu. Kumaha cek Jaki? Kudu dikumahakeun. ulah sakali-kali deui we. Dicariosan. Dicariosaan. Cek Agung kudu dikumahakeun. Kudu dipoe. Salah. Kudu dikumahakeun. Ulah sakali-kali deui cek Jaki. Kudu dipanggil orang tuana teh. Kudu teh cek Agung. Ameh naon? ame di carios Kamari pas nilaina dibagi rapot, nilaina diwartoskeun teh ku mama. Teu. Disesilan teu? isilan Pedah naon? belum tuntas paling bolos ngesaung Terus naon deui? nilainya lalit Jadi lamun misalnya nilainya aralit teh berarti kudu balager. Kahiji sakolana kudu benar bener. Lalu kudu rajin. Belajarna kudu rajin. Terus tugas-tugasna kudu dikerjakan. Alhamdulillah kami Andre mah beren lebih dari beberapa persen gitu ya. Banyak yang tuntas. Berarti tetap walaupun udah tuntas, Andre dong merasa puas, jadi seolah-olah merasa di zona nyaman. Tapi tetap kumaha carana minimal nilai stabil atau bahkan kudu lebih meningkat. Gitu ya. Coba perasaan Andre ketika ada anak yang bolos, terus seperti ada kasus yang viral di Cilacap, aya nu nepikeun ka tawuran, sebagai OSISnya posisi kenana ningali barudak anu kawas gitu, perasaan anak Ya pasti aya sebel banyak sebel. Da abi ge manusia biasa gitu.
aya ngambekna terus asa hoyong kumaha gitu hoyong ngalaporkeun tapi teu aya bukti lamun keur basa eta anu di nya. Jadi kesel sebagai manusia biasa, terus kurang oge terbatas gitunya. Terus kadang-kadang kan lamun dipikir-pikir secara jangka panjang ternyata merembet. Sekolah jadi goreng, orang tua jadi goreng, nama sorangan jelas gitu. Itu aja. Cukup sekian dari saya. Ini siapa? Jaki Ini Agung. Andre. dan saya hamba Allah. Cukup sekian obrolan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.